siapa ya tapi era di sorangan. Si Eo di mana ya, be? Baiklah sorangan, we. Ke body. Sudah tadi mana tes di mana? Pas ngalah ka dong. Kurang tadi kayak mana? Oh, mana? Tadi. Dia tuh antar orang ke siapa? Jang. Nya cek bapak ge hari ameng ulah sok bijah teuing. Pangna ge sing nurut gerak kakolot. Barudaknya sok jelo ae, Pak. Tuh sarena di kamera tuh. Iya, bapak nuju ngetun suling. Nuju ngetes. Nuhun, Pak. Ayo kolot aing lagi musik aing. Astagfirullah. Bentar. Mangga. Ayah, baik, Pak. Abai. Mohon. Jang. Tuh aya babaturan. Apa itu orang baik? Baik. Kunami tak? Abu kamari. Kare ulin ulah sok ajakan we budak ieu, budak kita masak jahil wae ka batur, beunang di. Kamari urang balik labu itu peleset. Urang marek mentah hampura ka dieu sote. Bung lah yang ngomong hampura, bungan sok jahil. Tuh lah, balik lah. Jeung ulin di dieu aing keur budak kitu mah tita sorangan ulina. Kalau di baturan sok jahil ka batur, di situ lah balik lah. Ini kena abang yang bepabi di lebat yuk cok lalajo suling. Iya sorangan deh. Lain gitu dah jang nih. Lain gitu lain. Ya, tinggalikeun bapak. Nah, posisinya kieu ya. Sok lelege ke kena badak. Nyareka sok tiup, Dek. Yuk jang. Amengna di kamar jik cendak sulingna ya. Iya tuh. Gandeng bapak nuju untuk ngecek. Di mana-mana. Di ditu tuh. Di ditu. Reka mana ayeuna? Rek balik urang mah. Oh nyatu urang ge rek ka Sabay. Yuk, baik. Urang setara arulin bodoh itu mau ulin bae kumaha di ieu kesel pisan ya hirup di dieu teh ulin bae di buruan Si Ahmad Ius ya kemana? kemana terang setara gabung jurang kunaon teh maksudna pundung kamar pedah ditembak urang Mah pundungan ke mah ulah terus. pisan ke awas poe mun bapak si Ahmad Kalau ya bos. Lapar teh? capek ya Lapar teh? lapar saya buka dahar ini Ayo ayat tangkal kritik. sing bener sih nawar-nawar kayak nawar bae teu bener tonjok ya Kan nyaho nya? can Daduan aing ngalah teh kudu. buat Ulah ka mana-mana. lu tong dilatih kudu ngahasilkeun mana Nah, iya gua ditampil.
lila disiagil budaknya yang andahareun. Nipu apa ka aing awas ku aing nipu. Lila siagil ya budaknya yang andahareun teh nipu ka aing awas. Baiklah ting mana naon di eta cenah Udah kiripik. perjuangan anak euy. Kiripik mana geus berupa asa yang Kiripik yang berbentuk sampul apa barbecue. apa? Nah, Jualan di kilo dijualan di warung ge. cing bos, bandar sarawakeun ieu rasa nama lah. Hayang teh kudu kumaha eta dibakotna ku aing. Andaharna. Mana nu ngalamin kan aing teh hayang nang apa saja gua. Bos euy. Imah mana kan deket tah di tukang gua Oh, si Ahmad cingnya euy. Bila si Ahmad. Buat nang apa salah. Kalau bos aya. Waduh tuh. Jorok banget sih Logi. Enak teh ieu ya. Kapal meureun kiripik. Mau atap na kehen lain barbecue jualan di warung Asal wae kita terang kieu. Emang tuh si cenah ngadakan kieu jadi bagong mesin jilep tuh kolot teh. Percaya di mana dia yang Terus sok. aing mun aing mesin jilep saya salah tuh. Aing tanggung jawab. Kalau saya ditonjok kok aing teh. Sok lah. Udah balad aing saya tuh ngarugikeun. Kumaha rasana? Ngeunah teu. Pasti euy. Bagi kan. Tak gering terken kadempong budak. Nanti wae sama dia. Ya, kan. Sia tong geus ulin bae jeung barudak gitu awas bae mah. Bari galak kan. Galak kumaha? Galak kembali ka bedil kali. Sia punung beda ku aing ditembak kamari. Bae mah lihat kami. Mau diajakan di ulin di grup aing awas mun ulin jeung barudak sieup. Awas bae ke papang. Diburkeun ka balong. Karena naon ka kana Eta. Hayang di sia teh dahareun ya dia. Itu beki lah. Buat tadi yeuh. Bisa bisa nyilep, bisa pas bagong. Cek sadis itu bisa bohong mitos cek segi henteu awas bae. Sombong. Mun pakai bisa nyelek salahkan sih itu. Yo. Jangan sok kita. Nah, karena barbecue cenah cek saya. Benar siap. Ah tuh. Mana yo? Bae bos tuh kieu bos. Kita hari barbecue cek situ geunna. Bos lah. Lah mungkin tuh bisa nyelek Itu mitos. aing mah. Guru mana sih akan? Guru barang-barang ke akan. Buat bawa. Maksa sih. Heeh. Maksa akan. Beakeun mah kabeh nya. Tuh jawab sih lamun aing teu bisa nyilep yang teh. Tuh sih itu kan ngalantung jam si Agil. Cek wae dibunuh. Cek saha? Dibunuh. Yo. Cek saha yang bisa nyilep? Cekot beuna. Nya. Bener eta mah? Tang kok aing ditang-tang sok aing samingguan kana teu bisa nyilep. Nah, Gil. Dia mun teu bisa nyelep tanggung jawab Oh, aing beung aing teu bisa nyelep. Awas beung. Kok pasti agilnya? Ya mun ngaji urang kumaha decan ku budak teh apa teu bisa nyelep, banyakan anak bagong. Ini budak sagede gitu sih kana dia. Ah, ada nyeri mun teu bisa nyelep mah. Ini beung aing yo. Aduh. Nya ani teu bisa nyelep beung aing ka bagong. Aduh, mana jadi yang nipu. Ieuh. Aing Aduh. anjing. Aduh, Euy. Dia bisa dia. Iya. Aduh, tuh arakna sih kumaha deh. Anjing sarua bodat tuh kan aing mau dia kieu. Nanti kami, kalian kita bisa nyelak kendaraan sampuk. Mana penting aja. Lah aing kamari-kamari mantep, Bos. Iya, orang balik ke imah ya. Gue baca ke kolot ke mata mana. Penting dah kudu ngaji. Ini balik ya. Aduh. Assalamualaikum. Salam. Geningan duaan seperti di kamar anak. Di luar tuh, Pak, perang-perang dalam masuk udah teh. Asup buru asup mas sebel. Iya kunaon juga. Oh bohongan marane. Ini bohong, Pak. Kunaon marane ya? Hah? Kunaon? Emang di mana bae atuh karang ngaos enak. Kamari mah iya, Pak. Teu parurun. Parurun. Ayo kita pulang bohong mana lo bating ada sampo. Teu buah keripik. Bing naon? Mana ka mana papea ke kucir? Bahkan siapa masuk malawung, tidak benar di bejaan sih. Belum wae.
Herman. Itu kurang sih itu nggak boleh gue baik. Seru apa jadian bohong gara-gara sih ya kamarnya nyolong sampo batur salah nama ingekan kalah pelajar. Biasanya tiga pak bangun ini tuh hari. Layangan iya sih. Tuman. Si itu tuh anak sah. Sah si itu. Si Ahmad. Oh, pardon Ciwel aja. Wardon Ciwel. Edan. Astagfirullahaladzim. Oh, mana? Kamarin yang bisa barang ke ngawas. 25. Kopi yang mana kamanakeun? Ahmad. Tah saruwana dari kopi. Ka mana kopi mana? Kait. Mana kun semua masih cerita? Kalau kopi ya cadangan gitu. Mana saruwana jadi bohong deh? Ulah loba ting ngulangan sampo. Geus ieu pan pangopana ngadahan pengajakna teu waras. Ada si Ayang ke mana tuh yang tuh? Si Ayang teuing tadi mah aya da arek ini teh nyampur cenah nyebut teh ngaji ting ka mana tadi udah mah. Oh, Susulan itu udah kok keluar itu ke masjid. wah enggak. Dikerulin itu tuh. Yang damang itu mah ieu kumaha bae tambahan apa yang damang. Cicing heula. Kedua ayam di bumi. Aduh. Nyanak ayam heula. Namanya mungkin damang Pak. Karena kan geus emak Bebeja heula. tinggal kasus ngebangsat sampo nyolong ayam. Aya teu, Jang. Aya dong di dia. Seren kan dia seren. Tadi mau ya cek ajengan tuh. Tah, Isu banding nih waktu dari jalan. Ari mana pemikiran mana kumaha deh? Biasana sok ngabring jeung barudak bareng ke masjid. Pakai telat-telatan tas di mana? di dinya Pak, haneukeun bedug Gawe naon? cicing. Mana tuh bukan musuhnya barudak? Coba Bener. Tinggal lihat suara rai bapak ya. Nah, mana yang ngomong ke anak? Keur ngitung naon di anak? iya ya bulu. Omekeun kopi eta. Teu boga musuh. Terang Isi lah. pasea aja barudak. Tadi kayak di jalan itu rada tepatnya gini jeung ieu barudak. Tuh lah, tunggu si itu mah tuh. Di buat video omongan belakang. Ceket Pak. Pak. Pipu cangkul. Kalanya ya rek ngomekeun budak tah karunya gitu. Kadi. Kolat naon di mana ieu teh? Nuang keripik. Terus Iya jadi kieu. mana mah keripikna nyolong bro. Ini apa? Dengar dia. Mau di dia. Iya. Iya. Sabar tuh. Belakang tuh. Lagi. Tengah. Kagak. Damang kan kieu nyeri. Kau eta masuk kita gak. Sade nu nyari ada Mau tong teman ngeunaheun kieu ya. Ahmad. Tadi ya mana? Aduh mantep ban ya. Tadi ya. Pak bihal apa ya? Gara-gara itu tukang ajar. Cuma tinggal sampul. Aduh. Alhamdulillah Pak damang. Nuhun. Aduh. Ada Ahmad. Sama cengenges mana Ahmad? Ini teh cagi. Kolat naon di mana ini? Tadi nuang sampo berang. Yang mana mah? Pemasihan. Yang mana mah sampo di daharnya begugenan ada sampo nya. Ada sampo bisa nyilek. Kemarin juga gara-gara gitu Pak. Usaha. Wabi. Dari ini dah. Pemasihan di mana? Dua nana ya. Gampang lah. Ya Pak, potong Pak. Ngaco nih. Kemana? Ngomong halo. Kita jadi ngerembak gitu.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. 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 Halus apa? Bener. Tadi kunaonnya? Itu udah teman. Si Oyo nunutan bae ya. Oh, bisa cari itu ngedeng. Lore mana itu atuh? Kopiah ka mana? Itu itu bungkut. Mana balan mana si Jumapoh ieu deui? Teu milu, teu ngaji. Situ. Kunaon heuh? Si Abay Jumapoh. Nyerius. Nya ka mana sih eta? Jadi kan kunaon? Iya, paling kecil takal salah kelageran. Teu ngaos henteu? Ya, anu mah kieu wartoskeun. Kan aya nanti meureun kana sasi Juli. Juli sana. Juli. Tah, meureunnan bade Idul Adha, meureunnan ka para orang tua anu bade kurban. Sok mangga wartosan. Bajengan anu udah hate sok seueur kembang api jadi laluhur kikituan. Sana eta Kumaha mah. tuh, Pak? Eta mah ieu naon tahun baruan eta mah. Tahun baru. Anu bade kurban sok pawartosan ka imbal Pak. Kurban perasaan. Si itu Pak tuh. Loba sapina tuh, Pak. Nya wartosan ka bapaknya. Ayam di bumi anak ayam. Teu. Tuh loba sapina tuh si. Ari kitu Pak kang usaha isukan di akhiratna. Gede kurban itu, Pak. Meureun jang dampak suku ge meureun mamahi nak aya mah. Aneh. Mana bajanya ka bapaknya? Cek kurban Ada kurban naon? kedah naon nih, Pak? Ada sapi, Terus? domba, Oh, pamisi mah teu biasa. itu biasa. Yang penting kan berupa hewan nu biasa di imam ya, Pak. Biasa. Ahmad, Terus naon aman? kurban naon? Kurban naon tuh? Bajingan keluarga Kurban naon lah kayak baja-baja. Hah? Mau beja-beja Naon? Mau Baja-baja, Pak. Atuh, mobil kumaha, atuh dipencet ku bapak kumaha. Mencet naon ya kayak. Kalau loba sapina, Mar. Prak naon. Kade mana mah kamari ge nanti kok kolot maneh. Si Ahmad mah cenah genam dibere dengan sangu mung hayang beujeung daging toke. Itu udah bodoh, Pak. Lepas. Bodoh, oh, Kembalan bodoh. anak-anak. Eta, Gua tinggal rarain lagi gitu, Pak. kurapan nih meureunnya. Lain lagi bolodol. Belas kur. Hei, Mana surah? mana kurang suri tuh ngomong. Sakit. Bingung, Pak. Ada korban naon isuk? Bukan bala di mah, Pak. Ah, kau suruh ngabalaran ini mana? Bagusnya. Ada korban naon isukan? Luka mama aja. Saya mah mana Kurban ontang kan. Ontang mah teu aya diarang, Tekanya tukangnya. baja. Nya pangitan enak kieu da enak berenang. Bade ngaruningkeun masalah kurban bilih bapak, ibu. Barudak bisi bade kurban, sok wartosan ke bapak bade kurban mangga gitu. Oh, bapak ke bagian masjid di masjid dia. Mencit. Biasanya sok seorang yang sapi nama. Alhamdulillah. Takbiran namanya malah Pak. Anak-anak. Ter kemari-kemari Pak Kami sapi. takbiran kan sok ayam merecon gitu. Oh, bisa Allah. Dulag. Arek mana dulu lagu? OTW berarti ini. Kopi nanti Pak juga ngeker kadulan. Han? Kopi. Karena dah ada rumah. Kopi dan pisang. Si ieu mah dahareun bae sih. Ka dia mana? Duh kieu dia. Orang Minang weh ayo dia. Ka dia mana ke payun. Lagi budak. Kamari teh naon perusahaan naon sinu pertama kamari? Bukan apa? Abad asa. Tuh. Mau dapat asa. Terus, Jaho. terus, Dalda roja. terus, Sesaso. terus, Doto doa. terus. Gopako. Kalamana. Wahala ya. Pindah. Keren lah. Tah, meskipun bandel, si ieu mah pinter. Pinternya. Pintar. Pinter kodek. Pinter nipu. Pinter kodek. Cium. Mana pinter kodek? Pintar. Teron. Segala adalah. Sekolah anak. Lumayan. Lumayan namanya. Pinter naon anak. Kepo Bapak. Kesok kenapa jangan bahasa? Ayo bapak ngomong di mana enak? Ngomong. Di situ gok jengkol. Jengkol. Lu lepas tinggi lempet. Nya eta Pak aya bulu bela. Dekat jeung Bapak ya. Kok bisa eta? Bapak teh eta. Terang. Entah. Eta. Jawab jengkol tuh mana? Gok jengkol lah belana bedeun ieu geuning. Kita leus. Kita lus. Itu teh naon
Kita harus mah dia gini. Gok jengkol mah itu ceti. Kacapi. Tah bedi itu nah. Oh beri tuh nah. Kok kalian mereka jalan lama tuh. Mana? Bapak teh kamari orang kerja teh kacacar kamari sakoret lah. Baik Nah. kayaknya. Nah. Ya halo. Ya. Tuman. Ini mana gawe nang sok enak dia. Gawe na. Lah ngenok gue cicing kamar. Inung. Heeh. Atuh nyacar bapak sehari lah bu. Nyetar Pak Kolot. Bawa mana ke mana? Oh, gua kawin deui. Kalau di sa. Kawin deui teh kawin saha. Jeung mah erom. Cedoh. Oh cedo. Ini Hari Ahmad di mana tuh hari ini? Hmm? Ahmad di mana? Abi, Sapi ngukut satu. sepi. Gua Wah, pinok. oh bener. Sing bener mana hero bola bener. Cuma katalang berdua. Sugi-sug. Coba bapana kan kawin dia orang simporong. Wali kok kebun. Nyadap. Lain. Mau iya pustri ngari. Getol sih. Oh, boro-boro kok mulai sampur. Ngamun banal pisan. Mulai sampur ulin dia sok pagawean sarekan indungna. Mesdar. Guys, Pak. Jeung naon? Tos tadi. Saan masak di mana? Saan Masa ka bicarakan. Ini kemana? Ini mah tos teu aya. Ayah. Tos gaul. Gaul. Gaul jeung taneuh. Mana lagi itu man? Bahaya. Siapa itu siapa? Ayo mana balik ke mana? Balik. Lu can pugu balik kemana ada apa? Siapa? Mana ge bakal balik? Balik kemana? Ke tanah. Panjang lagi sami. Sami. Sadaya ge manusia itu bakal puih deui ka tanah. Dicanak deui ku Gusti Allah. Jadi batu gitu. Aya. Komisi apa itu jadi jantenan teh. Siapa kan ditumisnya ngobrol. Halus banget. Nah, kira aku ditaroskeun di tuman buka. Wow. Mau mungkin. Ajaran sama si Bapak kira. Pasti saya nyarias kan di rumah. Gitu. Biasa nyanyi deh. Mulai nyanyian di rumah. Ayo di tahun ini ke umur sabar tahun. Duka hilap deui da keur bayi we umur setengah tahunan. Ingat kan ini. Ingat Sok apa ini sing tuangkeun ku maneh sing ditempatkeun dina kareban Allah Subhanahu. Amin. Ya. Kecewa banget ini main kok itu. Entah Pak yang nyari lah. Kenapa? Sedih. Atukeun bae, ai maneh bapak di mana? Bapak Bapak ya pirakan? dia itu. Dipirakan. Ya. Ai mama di mana? Mama ya dia tuh di Maut. teu maut. Ya bapak oge nya. Bapak ge senang bisa. Bapak ditinggalkeun umur kelas 5. Kelas 5. Tinggalkeun kelas 5. Baheula. Bapak SD. Sekolah di Pak. Ya, ayeuna mararaneh ya, mararaneh. Sing bener-benernya kalau jadi kolot. Indung jeung bapak. Geus eueuh mah karasa. Ya. Geus eueuh mah karasa. Ya. Bapak ge sanes yang nempo barudak anu geus eueuh kolotna. Jadi geus eueuh kolot mah karasa. Singnya akan menjadi indung jeung bapaknya. Sing bener hirup ulah ngalawan. Tuh, lupa tuh gue nyari TK deh. Yang mana kurang mewek? Angsa atawa? Lain. Naon? Bau. Bau naon atau mana aman? Bau tabu kontrong lah. Oh naon? Buuk. Kontrong? Tadi mana naon? Panjang. Tadi malah lain. Gitu ya. Bau naon bau kontrong? Gondrong. Ya, ada ya? Oke, Pak Komanya, sing benar hirupna, singnya akan menjadi nini kolot bapak kermang mana hirupna sabelah. Ini mah teh aya Pak, aya aking. Oh, Ya anak dari kaki ya. oh masalah. Jadi minum jauh, anu mana kudu bener-bener sing sabar. Kedua mana deh. Nges, nya. Mas sekarang nih, ayeuna mah tinggal mau salat. Bapak baru urus contoh aya ieu Pak. Ayeuna mau ngaos ya. Da bapak ku Rapat. aya henteu pengawasan aya ngurus kada. Pengawasan Ya. Anjing dewe nya kade. Ya. Wartoskeun ka bapak hidup jeung ka ibu hidup anu bade kurban sok sumping gitu nya. Mohon. Siap. Haik bacakeun si Itu. Iqbal itu Masih cuma kok. Oh. naon sesuk mah nya. Makan. Dicuri sulang ku bapak ka imahna. Kon. Ya? Makan.
bola. Yuk, berapa komat? Komat. Komat. Anak kada balik. Komat. Kami kada balik sholat. Kau di rancet tadi pun. Ada itu si Opum Ahmad. Komat Ahmad. Buru mana? Ahmad buru. Balik ke gua. Orang main yuk. Hei, tas baik ya. Mat cuma boleh es krim Bapak Dedi buat. Hei, komat. Mat. Enggak. Gambar dong, komat. Buat Bil. Mungkin minta lagi. Iya. Kebluk si Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sallallahu. Di 2 3 Senes gitu jangan. Air kesulingan. Air kesulingan. di 2 3 Kat. Cicing itu. 2 3. Ji 2 3. Ji 2 3 Buat kan di sia nyela ka di. 2 3 Dah kuat bang. 2 3 Di mana mana? Kira-kira mang kurang 2 3 Kalau waktu kita seri olah. sok. Ji 2 3. Bulan di sini. Ji 2 3. Di mana mana? Terus gitu. Ini kemana? Naik kuning tadi siapa? Ih, kemana temu? 2 3 Gil kesel kia sih barudak itu mau ulin wae urang mah geus tara arulin ieu mah di. Ikan di si Ahmad ieu. Geus tara ngagabung jeung urang. Sama ngapundungan. Lemah pisan budak teh. Geus gil ya. Sok geus capek sih ya. Ngomong-ngomong beteng aing lapar di. Temu naon? Tangka naon sih? Balikan deui. Salah. Kejaran sama si Bapak kira. Pasti tiasa nyari kan di rumah. Biasa nyanyi deh. Mulai nyanyian di rumah. Oh, itu kayak Katil ya lah. Boga beban ka orang tua. Iya mau digegel. Yo. dulu nyarane. Iya kan ini. Nyarane lagi cenah we. 1 2 3. Sing bener jan. Ngaruh tinggal temu kolot mah karaos. Ya. Amor sing tawakal. Dulu kan dia we kana. Kan dia kan. Guru sing Tah sieu pan sempat dia tegang nyari tahu kelas sedih. keun bae dan iman iku naon? Biasa sedih ya, Pak. Atukan tenang. Terus foto nyari tahu kelas sedih. Keun bae. Ayo mana naon dia gegel dengan urang. Mana ku naon? Iya. Mana dia tonton. Ya. Terus satu bang yang sedih. Hiji, 2, 3. Tak gitu jangan nanti sing bener. Gua kolot kene sing bener mana langsa. Nya. Mohon, Pak. Singnya akan jadi bapak jadi indung. Ulah bararanda Mohon. geus eueuh makarasa. Tuh satu Pak teking gue nyari teka sedih. Bagaimana kunaon ngegel? Kuna naon? Belum bau. Ini mau